Kan cenah ada itu mamolan Marinde cenah geus meunang ngamodi. Deui sih aya pula bisa gawekeun. Harina cenah molan itu. Warga Cihapit teh keur kasusahan molen ieu teh aya molen di desa urangnya dipersulit teh. Heeh. Dipersulit euy kalah aya punuh hae ti Taraju. Nah gitu. Bieu teh kumaha Kang Gani ngomongna teh Kang hae teh. Cokot cenah. Sanak di Ten pacucu. tempat cucu. Oh, nah, alhamdulillah ya desa tetangga bager ya tadi ya. Tadi tangga apa yang desa urang mah urang teh teh. Dipakai di pom. Desa naon atuh ieu teh? Hah? Desa Banyu Asih, Desa na Banyu Asih ya teh desa mah. Kecamatan Taraju. Malah Banyu Asih mah di itu di. Engkau alhamdulillah nganuhunkeun ka Paku Taraju geus masih namut molan ya. Anakeun ka Abi di atas namanya ya ketua panitia pembangunan masjid di dia ya. Tah, geuningan. Saudara sama kesulitan nama teh. Alhamdulillah teh papunuh Taraju aya ka dieu nama teh masihan dongkap nyalira ka dieu ka Cihapit. Tuh, nya. Nuhun eta papunuh lah. Paku Asep Andri, Andri mohon. sareng Papunuh hae mah nya. Mohon. Tapi ge da lain warga di dieu, tapi ngarasa Indonesia we pokokna mah. Indonesia Raya. Gotong royong tidak kudu atuh. Aya nama ulah loba ABCD da geus puguh butuh di dieu teh. Wajib gotong royong. Alhamdulillah nuhun Bako ge masih kena majeng. Jabar istimewa.